Di Provinsi Banten aya wali Allah, di Provinsi Jawa Tengah aya wali Allah, provinsi di Jawa Barat aya wali Allah, di Provinsi Jawa Timur aya wali Allah, berbagai provinsi ditendenan ku Allah wali-wali Allah. Ketika sepi wali Allah teh ditarik di berbagai negara, ditenden di jajang penguat supaya penting teh nyana hudang munajat ka Gusti Allah lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan umatna. Dakwah teu eureun-eureunnya nama terus Mancala Putra Mancala Putih kadang datang ka kiai ka ustad ka tokoh masyarakat ka pemerintah. Terus bae lagi nyana imkan waktu teh digunakeun jang dakwah barinya nama nyulusup teu kanyahoan. Beungeutna ge teu kanyahoan urang mana mun ditanya urang anu tapi teu kanyahoan aslina urang mana atawa aslinya urang penduduk dinya terketahui kanyahoan. Ieu mah rahasia Allah selamanya na terus baik dakwah insyaallah ngan mun geus bakawarah teuing dipanggil ku Allah bejakeun Jibril indit kitu tidinya deuk disiksa kaum eta. Kuari ge naon bedana ketika orang nyampaikeun Al-Qur'anul Karim di tengah-tengah masyarakat ulah-ulah kabeh sa Al-Qur'an tentang kisos, tentang zina bae loba nu ngajebian, tentang mabok loba nu ngajebian, tentang maling jeung korupsi urang ceramah pidato urang di tengah-tengah negara ibu kota Jakarta kudu didengekeun ku seluruh pemerintah nonggengan kiai. Ya buktina korupsi kabehan. Geus dikitu makin menjamur, makin tambah. Dek dileungitkeun di era reformasi terutama adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Ternyata korupsi makin menjadi-jadi. Kamari mah korupsi teh ngan di luhur meja, kuari jeung meja-meja dilegun. Deuk kumaha coba? Sarua jeung kos kitu gan henteu kitu doang sarua, geus ulah didengekeun kiai. Dulur sing hade ieu teh Al-Qur'anul Karim. Ngan sakadar nyampaikan ka anjeun di mana-mana mararabok, di mana zina, di mana korupsi, maling dan lain sebagainya. Pembunuhan terjadi ya bakal disiksa ku Gusti Allah. Seakan-akan geura ulah loba omong turunkeun habak siksa. Sareng gitu. Dia buktina bertahan. Makin menjadi-jadi ku ari mah. Geus dibere warning ku Gusti Allah tuh tsunami 200 juta sakali pararae. Indonesia kabeh 250 juta. Sadunia para raeh urangan saukur semenit 2 menit sampai 2 poe menyaksikan tsunami Aceh. Ternyata kadieuna buang kawarah deui tambah deui tsunami Pangandaran 1 menit 2 menit makan dibanding-banding woi Pangandaran mah teu sabaraha dibanding Gunung Aceh mah dahsatan Acehnya kunaon ngomong gitu. Tambah deui Padang ngegebrus-brus tambah deui nu laletik Sukabumi tambah deui Lapindo makin menjadi-jadi. Tambah deui di Kulon ala kadar gusar geser Garut Cianjur dan lain sebagainya. Ieu sebagai warning dimimitian ku galunggung baheula. Terus bae datang ka dieu lain salaladar engke mungkin bakal dibere siksa leuwih dahsyat. Masyaallah ngan untung Allah teh neunden wali-wali Allah. Di Provinsi Banten aya wali Allah, di Provinsi Jawa Tengah aya wali Allah, provinsi di Jawa Barat aya wali Allah, di Provinsi Jawa Timur aya wali Allah, berbagai provinsi ditendenan ku Allah wali-wali Allah. Ketika sepi wali Allah teh ditarik di berbagai negara, ditenden di jajang penguat supaya penting teh nyana hudang munajat ka Gusti Allah lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan umatna. Dakwah teu eureun-eureunnya nama terus Mancala Putra Mancala Putih kadang datang ka kiai ka ustad ka tokoh masyarakat ka pemerintah. Terus bae lagi nyana imkan waktu teh digunakeun jang dakwah barinya nama nyulusup teu kanyahoan. Beungeutna ge teu kanyahoan urang mana mun ditanya urang anu tapi teu kanyahoan aslina urang mana atawa aslinya urang penduduk dinya terketahui kanyahoan. Ieu mah rahasia Allah selamanya na terus baik dakwah insyaallah ngan mun geus bakawarah teuing dipanggil ku Allah bejakeun Jibril indit kitu tidinya deuk disiksa kaum eta. Lamun geus dikitukeun boro-boro eta kapan urang ti peuting ge urang lamun dibere anugerah mah pan urang ge hudang
Kapan Gusti Allah teh teu nyicingkeun malaikat Jibril setelah teu aya rasul teu aya nabi anu selalu didatangan ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril teh ditugaskeun mere wahyu ka para nabi ka para rasul. Mun wahyu jang nabi saukuran jang dirina, lamun wahyu ka rasul jang halayak rame. Ialah tugas malaikat Jibril alaihi salam ketika nabi ditungtungan ku kangjeng nabi urang khatamun nabiyyin wal mursalin laisa la nabiyya ba'di. Deui nabi sabada kaula cek kangjeng nabi malaikat Jibril teh lain dipensiunkeun. Kita ngadatangan hamba-hamba Allah warasatul anbiya, datangan malaikat Jibril teh ngadatangan para ahli-ahli waris nabi, wali-wali Allah, solihin-solihin. Titah kumaha ngadatanganana? Sak Gusti Allah, ya Jibril akim fulana, ya Jibril numpulana, hei Jibril hudangkeun si anu, hei Jibril heeskeun si anu. Kunaon Gusti nu mantak dihudangkeun? Keuna tadarru ka aing sebabnya na bisa ngebersihan batin jang paneger dunia. Hudangkeun aing hayang ngadengel lengisan tengah peutingna si eta hamba, lain jang kepentingan dirina jang kepentingan umat. Eueuh nabi eueuh rasul aing yeun wali aing nyana mah geus teu mikiran nyanana, kadang nyanana mah susah, kadang nyanana mah gering, kadang nyanana mah terhimpit, teu boga tanah, teu boga imah, kadang teu boga, tapi nyana memikirkeun umat. Hudangkeun Jibril akim fulanan, hudang mandi wudu tadarruk ka Gusti Allah. Pisahkeun Jibril di antara jelema-jelema nu keur malolor, di antara jelema-jelema nu terlena di dunia, jelema nu keur terlena ku makhluk, jelema nu pohon ka aing. Hudangkeun si eta mah keuna tadarruk ka aing di tengah-tengah manusia anu keur sibuk soal dunia, sibuk soal makhluk, sibuk ku nafsuna jeung ku setan. Nyana cal bersih toh hudang malaikat Jibril tugas anim pulanan heeskeun si anu. Kunaon Gusti mah kades teu hayang aing ngadengekeun soranganna, sebab pabelit jeung urusan karung, pabelit jeung urusan sawah, pabelit jeung urusan resin, pabelit jeung urusan batu, pabelit jeung urusan cincin. Unggal penting kieu bae heeskeun habak. Deuk aja Pak, ayo kiai anu geheeskeun lantaran nyana kreditanna can aing kohol segala ngredit segala naon boga showroom segala molorkeun ulah kada tahajud berat kada tahajud teh dihudangkeun ku malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril amanat ka setan tumpakan habak, tumpakan ku setan digegepan ku setan pas aya nu adzan ge dicocok ulah kada kadenge. Begitu hudang teh jam 7 teu ngadenge adzan keur beuti tuh cak setan setan lagi gila setan tuh tinggal introspeksi diri orang. Ai orang bagian jelema nu hudang kenapa bagian nu diheeskeun coba tuh kan siang ngomong sorangan diheeskeun cak sia lain sabaraga mahal teh hudang ti penting teh jalainang urang sakitu keur ngeunaheunana hees ka hudang nang saha. Bahkan kakarak setengah jam kau hudang nang saha, anu sajam kau hudang nang saha, kadu kudaek nang saha, kebersihan jiwa urang. Lamun lain malaikat Jibril ngehudangkeun ka wali Allah wal bisa. Ya Jibril akim fulana, ya Jibril anim fulana. Masyaallah. Malaikat Jibril kieu bae. Kamari mah ieu tadi hudangkeun nyeukeun can ka Golkar mah ieu. Barang kuari ka Golkar cak Allah anim ulah dihudangkeun. Bener. Barang asup ka Golkar teh hudang-hudang. Kiai bloon teh kiainya. Ya, hadeuna aing teh jadi kiai atuh jadi itu jadi kiai bloon ge 2 kali bloon. Mahal. Hudang Allahu Akbar, beda hudang si ieu jeung si itu. Lantaran si ieu mah diangkat jadi awali Allah, kebedaanna naon ngarasa jadi makhluk. Gusti teh Khaliq. Ketika Gusti Khaliq abdi makhluk berarti abdi teh Allah, deka Allah ku Allah di jero Allah. Naon pangaboga abdi atuh. Lamun kabeh nu Gusti abdi mah berenang teu aya naonan eueuh fana nya di dinya. Nu aya ngan Allah. Ngaetalah anu ku Gusti Allah titah dihudangkeun melalui malaikat Jibril. Ya Jibril, Hakim, hudangkeun saprovinsi hiji mah aya.
ketika eueuh nu kos kitu terlena manusia nyana terus-terusan dakwah tanpa pamrih ngan teu nyaho bae urang mah dengan cara nyana lah nyana dakwah ketika jelema amburadul terus dek disiksa ku Gusti Allah nyanana keur aya di dinya bejakeun Jibril indit kitu di dinya ulah di dinya seakan-akan nyana nanya ai kitu dek naon dek disiksa lembur eta. Masya Allah nailah sarua bae mun kuari urang dakwah terus sesuai jeung Al-Qur'anul Karim nu pangheulana nentang kapan pemerintah berarti iyalah sumber siksa nyana nentang ulah make Al-Qur'an demokrasi bae ieu mah keur carita masalah atuh kos kitu ngan siap-siap disiksa nu mantak urang kuari disiksa terus kunaon teu make Al-Qur'an teu make Al-Quran minimal hargailah Al-Quran atuh komo geus aya bahasa Al-Quran sudah tidak relevan lagi diterapkan di negara Indonesia soekeun sungutna kadieu sia kadieu soekeun gelut hayang jeung aing ji aing mah ngabela Allah aing mah ngabela Allah paeh ge sorga sia paeh jahanam sia di pangheulana urang jeung eta ajung nentang kana Al-Quran jadi kumaha yeuh coba. Masya Allah Karim. Kemudian kebelah dieuna jeung jawara-jawara. Mantak dakwah teh terjal menghadapi nu kitu-kitu. Puji urang sieun, wah hayu bae sakemampuan urang. Urang bisana diondang dulur lah mun bisa mah ulah jararin hanya mun bisa. Ai teu bisa mah tuh sabori dirinya bae. Kok kitu amat ge? Lah, abes salamet. Ieu mah pamarentah lamun bisa mah ulah korupsi mun bisa mun teu bisa atuh sabodo di dinya jaku lagi sok bagian ieu teh kiai bieu jasa teh kiai bieu jasa teh masyaallah nah kumaha Kangjeng Nabi Nuh dakwah terus-terusan da'autu lailan wa nahar kaula terus dakwah ngajak ka kaum kaula peuting beurang peuting terus-terusan ternyata fakadzabu wabah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam dengan timbul bahasa inna lanaraka fi dhalalim tidinya lah Kangjeng Nabi Nuh ngalengis ka Gusti Allah Gusti Maha Uninga abdi diangkat jadi nabi ku Gusti diangkat jadi rasul ku Gusti abdi dipasian mujizat ku Gusti kemudian abdi dakwah Gusti Maha Uninga da'autu qaumi lailan wa naharon waktu anu senggang kecuali ku abdi dipake dakwah terus-terusan Gusti Maha Uninga abdi sarontos sabaratus tahun nyanggakeun sadaya-daya tapi nu timbul horenganan kebohongan nga aneh-aneh ka abdi ngabohongkeun ka abdi sia mah jelema aneh teu akur jeung kami sia mah jelema aneh teu akur jeung kami mah mangeranan teh kanu kadeuleu maneh mah henteu kami mah make aturan anu kahayang urang sesuai jeung manusia maneh mah lain maneh mah heran teu akur jeung kami diheran-heran Kangjeng Nabi Nuh mantak ieu lah ayatna awa ajibtum manjakum dzikrum mir rabbikum orang maneh mah jelema aneh Nuh geus lah kaditu indit Kangjeng Nabi Nuh teh nyeri anu luar biasa langsung Kangjeng Nabi Nuh ngadua minta kasalametan tapi ternyata panjang nama lain di dieu ieu mandek ngabubungah Kangjeng Nabi doang ngan tidinya tunuh kuari mah geura nyieun kapal maneh sok nyieun kapal Kangjeng Nabi Nuh dititah nyieun kapal can dibere beja dek dikumaha-kumahakeunana titah nyieun kapal bae Kangjeng Nabi Nuh teh ngan cek Kangjeng Nabi Nuh nyieun kapal mah pandai kapal mah bakalna di luhur cai berarti kaum teh dikerem yeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nuaran kayu nu gualal de di antara kayu anu dijieun kapal teh kayuna kayu anu aya di India di antarana kayu nu dijieun teh ieulah kayu koka dijieun kayu koka gede kayu koka teh kos di urang mah jati gitu
dijieun mimiti ku Kangjeng Nabi Nuh dituaran kayu-kayu gololede atuh umat kang beh kaget Nuh beuki edan bae nuaran kayu cenah bejana neuk nyeun parahu mah nya parahu leumpang di luhur darat jae parahu mah kuduna ge di laut ieu mah Nuh nyeun parahu di darat deuk ka mana ngangkleung nanyana berarti jelas edan dituaran ku Kangjeng Nabi Nuh geus dituaran diantop heula lantaran aya kulit deh Nuh keburu paeh tah sia nyin kapal sorangan bae kayu-kayu galedhe leuh Nuh atuh maning akur jeung urang sakaom bener oge kakawasan Gusti Allah teu kaharti ku urang mah ternyata horenganan Gusti Allah mah babarieun begitu geus dituaran menang sabulan menang 2 bulan langsung poek hujan barang hujan karendem geus karendem hujan sakadar jang ngarendem doang tah mah masalah tah masyarakat mencan kakerem kakarak hujan yang ngarendem kayu doang di leuweung atuh baseuh kayu teh geus baseuh di dinya jelema arasup ka dinya urang kampung jawara-jawara jeung tokoh-tokoh pemerintah ngainstruksikeun urang kuari ngeunaheun jasa boga kayu sing jaropak urang isingan bae di dinya masyarakat salembur-lembur ngising di luhur kayu Kangjeng Nabi Nuh ye bebo budak kayu aing diisingan ku sia lapor Kangjeng Nabi Nuh ka Gusti Allah Gusti eta kayu geuna ulah loba omong Nuh aya rahasian tempokeun bae atuh Gusti sugan teh mah abdi meunang we lah ulah hantapeun pohara jasa diarisingan horenganan eta aya rahasiahan geus kitu geus diisingan tai ambalaya di luhur loba jasa Allah ngirim manuk nu beuki tai brong kadinya diparacokan eta tai tungtung nama jeung kulit-kulit kayuna jadi teu kudu make tanaga Kangjeng Nabi Nuh ku manuk bede nu beuki tai jeung kulit-kulit tinggal Kangjeng Nabi Nuh seuri bejijah heunya capek urang mun ku urang sorangan mah horenganan Allah mah babarieun tentarana manuk bahkan kadeulu manuk lalapar keneh kurang keneh parab pohara kuring malah lesan di cek Kangjeng Nabi jauh mantap kayak loba tatanya Gusti Allah aya rahasiahan tuh kan mantap Allah maka bege aya rahasiahan boro-boro naon Allah mah nyieun reungit bae aya rahasiahan urang mah greget horenganan bakal diciptakeun pabrik roda 3 mah tuh mah semen Iyalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah nyana maseri di tengah-tengah penderitaan masyarakat anu kena kitu reungit jadi berarti hakikat nama jelema nu boga pabrik reungit teh ngadoa di jero hatena masing loba sia reungit namun loba reungit atuh produksi aing laku nemantak ke singgah deh cek Imam Ghazali urang status jadi dokter niat asal ngagiclek bae tina asli na siksa aya di antarana dokter teh kapan maksudna mandek nyager-nyagerkeun supaya sararehat niat hakikat mah ti Gusti Allah dengan tangan-tangan dokter ku ari dokter nyiptakeun rumah sakit duitna meunang ngahutang di bank 1M 10M 20M 100M mulai kuari dokterna terus didatang-datangkeun ka dinya nyana lamun teu loba pasien moal kabayar itu bank makanya nyana ngadoa Gusti mudah-mudahan jelema garing geus leupas tina maksud asli geus lain maksud neuk nyageurkeun tapi bisnis asal geus kos kitu tunggu siksa kuari mah jadi dokter teh teu maksud deuk nyager-nyagerkeun maksudna deuk bisnis hayang kabeli anu kaluar tina keaslianana eta dokter nyen klinik nyen rumah sakit kaluar tina keaslianana tinggal tunggu siksa mun teu di dunia di akhirat titipan amanat ilmu kedokteran dipake naon ku sia ja aing nyaho cak ku si Allah teh maksud sia nyen rumah sakit di dinya nyen rumah sakit di dinya ja aing nyaho sia teu maksud ndek ngabeberes masyarakat nu jelas sama sia dek dahar ti jelema gering bengok sia di tengah-tengah penderitaan masyarakat justru sia meuli mobil
Wobong. Malik. Nun. Seret dia dokter. Kamana ke bodoh sia darah tuh. Ampura Gusti. Malaikat Malik ya kudu tatanya keneh wae. Tugas sia dokter seret brus keluar tidak kasihan. Kiai gitu keneh. Aing amanat ilmu Al-Qur'anul Karim. Ilmu aing sampaikan ku sia. Lantaran kadang-kadang sia nyampaikan nu ngadengekeun leuwih bisa nyumponan, leuwih bisa ngamalkeun, leuwih bisa ngawadahan karena ilmu nu disampaikan ku sia. Sampaikan. Tapi awas sia nyampaikan anak maksud sia aing nyao. Sia karangkas betung dari taon. Aing nyao sia balik peuting lesu. Tapi kan maksud sia ayo naon? Nah sia Malik. Naon Gusti? Ya kiai kadarakakeun. Manya cak malaikat balik kiai di kadarakakeun Gusti ulah ngomong siapa teh naon? Pan sia mah ngajaga neraka teu nyaho keur karangkas bitung sia mah. Emang aya rangkas bitung? Ya. Geus seret. Aduh, punten Yai. Urang dipuntenan ku malaikat Malik isin diasapun sing ade. Aduh. Kiai. Kobat sama Kiai Golkar mah. Ieu mah langsung bae teh kun ditanya deui. Manya Gusti. Geus teu ulah ditanya deui teh mah Kiai Koneng mah geus kitu kan. Tetep cek malaikat Malik tanya bae, tanya ulah, leuy tanya deui geus tah mah. Geus aya bendera Koneng tah mah. Selain maksud agama tah mah kos kitu mah. Seret dibawa ke mana? Ulah loba omong cek Malik. Tempatna khususon. Urang lamun geus kos kitu deuk kumaha coba ieu. Keluar tina keaslian orang jadi kiai ternyata orang kiai teh horenganan batin nama lain kiai jawara garong sarua bae jadi tabib jadi dokter horeng cek Imam Ghazali horeng zohirna doang segala mawa obat segala mawa suntikan horeng di batin nama garong sarua bae sabaraha jelema nu ngajual sawah sabaraha jelema nu ngaduang imah sabaraha nu ngajual mobil hayang beres hayang rapih tapi ternyata horenganan teu boga maksud untuk ngarapihan jasadnya nama hayang seri, hayang senang di atas penderitaan penyakit batur. Seret, Masya Allah Karim. Nggak kos gitu, nggak kos pemerintah Pak Sultan manggis lain lalagani. Nah iyalah, lamun urang tenurut ke aturan Allah sarua jeung kejadian umat-umat nobaraha. Mulai Kangjeng Nabi Nuh ditahnyieun kapal ku Gusti Allah. Sabaraha tahun Kangjeng Nabi Nuh ngadamel kapal ittakhadhaha fi sanatain 2 tahun Kangjeng Nabi Nuh nyen kapal ulah gede teuing cek Gusti Allah nyen kapal tuluha salasumiati zirain panjangna 300 hasta 300 meter arduha khamsina lebarna 50 meter ulah gede teuing nu lantaran moal loba nu miluna ge samkuha salasina jerona 30 hasta jadikeun ku anjeun Nuh 3 tingkat salah satabutun satingkat paling handap pias paliha adawa bual wuhus jang paranti eusi hewan-hewan timimiti hewan-hewan bangsa uncal embe domba sapi onta jeung sajabana permanukan didinya dipang handap-handapna siapkeun Nuh mangga Gusti kopi wasati halin di tingkat anu tengah ieulah jang manusia wapi alaha atairu jang di luhur jang manuk-manuk di handap mah jang dawab wal wuhus yakni bangsa hewan-hewan nu sukuna opat atawa anu ngarayap di panghandapan di tengah jang manusia di luhur jang manuk-manuk mangga Gusti dijieun ku Gusti ku Kangjeng Nabi Nuh 2 tahun sesuai jeung perintah Gusti Allah ditongton ku masyarakat Nuh edan dolali mubin
nyanyiin parahu di tengah-tengah kota di leuweung caina menang ti mana mun diseret ka laut laut nage jauh aju nundek nyeret ka laut nage sahaja kamar rembung diseret kana ku sorangan jam moal kaseret nu edan coba dolalim mubin niku hati nyerina tapi tetep baik anjing Nabi mah tugas saudara-saudara sekalian hati-hati belilah Supermi aduh sing hade dulur kabehan sagedeung deui bakal datang siksa saha-saha jelema anu naek ka parahu ka ulas salamet mun teu naek bakal cilaka kumaha tah nu edan ieu dikerem di mana lautna jauh di mana hujan atuh pasti cai hujan mah ka laut haju urang mah luhur di dieu laut handap atuh dia kumaha kakeremna otak no ya dan teh keterlaluan amat sih Masya Allah dolali mubin sia wabeh budak letik ge kok empat nu edan bau budak nyeri jasa Kangjeng Nabi Nuh teh boga anak tilu hiji Sam nomor kadua Ham nomor katilu Yapis aya Kangjeng Nabi Nuh teh Sam Ham Yapis jeung Kanan ieu bakal dititah narae ka kapal Kangjeng Nabi Nuh Abah geus nyadiakeun kapal dulur kabehan memeh ka masyarakat Abah teh deuk ngajak ka keluarga heula heubahnya tinggal nu saurang cek Kanan teh Abah Abah mah ja bener cek masyarakat edan jahe cek ulah ge edan. Sya. Abah ngomong gitu. Atuh ningin kapal teh apa kira-kira mah nya atuh dieun kapal di ditu atuh di deket laut bah. Di kumaha teh edan sia iman teh sih ka Gusti Allah. Lah bah ulah ngomong-ngomong kos gitu. Si dolal sia. Kakolot bisa ngomong gitu. Si dolal sia. Aduh, sekarang Nabi Nuh. Pahara amat ieu anak. Masya Allah cek Gusti Allah geus tunduk kana maktu ninggang kana mangsa umat anjeun teh ku bangka warahna ulah jadi pikiran lain masalamatkeun anjeun jeung nu iman ka anjeun nu iman ka kaula jeung nu iman ka anjeun geura celuk geura titanare ka kapal anjeun ka parahu anjeun Gusti naik teh atuh mun abdi titah nare ka kapal meureun beuki diedan-edan tuh kudu kumaha Gusti menya panas titah naik kapal Kangjeng Nabi Nuh ge nyana ge sarua di jero hatena oge sih can gaharti ku Kangjeng Nabi Nuh ge aduh Gusti abdi ayu kita naik ke kapal mah heula tuh Gusti. Ieu dikerem innahu mugrakun. Maka dikerem. Tandana dikerem pan kudu aya cai Gusti. Ngana caina. No di mana-mana hau ngaluarkeun cai di dinya berarti tanda dikerem. Hujan memual sabaraha nu hujan mah aya ngan nu jelas cai lain ti cai hujan tapi dihau parantiseuna timbul cai jaheunya bejakeun ka kaon dulur-dulur kabehan urang kabehan naik parahu lantaran ku Gusti Allah bakal dikerem cak masyarakat caina di mana nu hujan eueuh naon eueuh bakal timbul cai bakal nanti hau aduh cak masyarakat beki jero edan woi no aing mah mun kadege kieu mah cai bakal na timbul ti kali mudal ka harti cai bakal cai hujan ka harti cai bakal bedol solokan anu ka harti ieu mah ti hau aya cai adoh noh kos gitulah ti Gusti Allah di jero hatena aing ge sarua kan aing mah yakin ka Gusti naik lah noh geus sama edan beneran kamari mah kakara ge semi-semi wari masih edan beneran
kamari mah sia ngagotokan basu bebet batu ngagosokan batu berang doang kuari mah di ro kamar jeung para tinu muterna naon kadang-kadang gurinda-gurindana dibawa ka jero kamar kieu bae edan beneran kuari mah geus aya ibu-ibu datang ka imah kula Assalamualaikum Waalaikumsalam aya naon Bu da jai kiai jang salaki kunaon yang salaki edan bener ya salaki kula kamari mah ngagosokanana di luar doang jeung babaturana kuari mah eta gurindana dibawa ka jero kamar ajukunyana digurinda hiji-hiji aju digosokan geus sababaraha poe ai batu diusapan ai kula henteu dan beneran salaki geus beta cai bae lah agut ka kiai coba bae eta lain lalagan berarti kan bener edan eta beta keun cai datang deui kumaha kuari beuki parah kamari mah batuna kiai laleutik kuari golo deui cek teu pantes mun dijadikeun cincin jang naon meureun eta kakak cenah kieu kok gede kieu kiai kuari geus numpuk di kamar loba jasa kula ge nyekel teu meunang siade teu meunang nyekel acar kunyana ke diusapan ge ditanang deteneng salat mah henteu cek cenah teh ieu salaki datang ka kos kitu kuari ngampar cenah di kamar batu jeung gurinda-gurindana bu asana mun eueuh batu bawa jempolnyana digurindang ke mah Kangjeng Nabi Nuh terus beda, hey, naik, tapi bener wer keluar orang yang bener tihau, jija bener wer hujan nama teh sabaraha, ayo gara narik tuh, geus nyatakan dihau keluar cai, bener ayo bener namangan lanuh, sagede-gede cai tihau atuh, moal kudu banjir, dina babanjiranage pasti ka laut, bener mulai wer tuh kan. Ieu mah siksa Allah mah maha kawasa deuk kumaha ge hayo lah moal ditungguan ku kami coba paling sacangkeng cek nya teh ih mah siksa ieu mah moal kajen ku kumaha ge moal katahan hayo geura naik nu hayang mau salamet geura naik ka dieu naik moal lah kami mah wer datang mah paling sakieu geus moal kabeh gitu deh cak nu sejen teh kami mah bakal narekat luhur sungsuhunan manya aya banjir ka sungsuhunan cak nu sejen katangkal kalah apa ge bisa hayu urang masing-masing geus nganu laluhur hayu geus narae kabeh ngan aya nu iman 40 pasang anak anu asup ka kapal hiji sam 2 ham 3 yafis kanan malulumpatan teu iman ka Kangjeng Nabi Nuh alaihis ketika urang nyaritakeun anak nu teu iman jol kanan nu mantak aya anak kiai buang kawarah ka bapana kakarak anak kiai tuh deuleu anak Kangjeng Nabi Nuh masyaallah ngadoa Gusti kanan teh kapan ieu teh anak abdi laisa min ahlik lain ahli anjeun nya nama teu percaya ka aing jeung ka anjeun sebagai rasul antepkeun kanan cek Kangjeng Nabi hayu moal salamet ieu mah moal bah kula manduk naik ka ditu ka tangkal kalapa ieu mah moal salamet ka tangkal kalapa ge aya kene gunung bah kajen kuku moal nya banjir datang ka gunung waduh buang kawarah gas tidinya lah naik ke kapal Kangjeng Nabi Nuh 40 pasang manusia kanu 40 rajulan wa 40 imro'atan lalaki 40 awewe 40 kemudian anak Kangjeng Nabi Nuh Sam anu bakal Abul Arab urang Arab teh keturunan Kangjeng Nabi Nuh tina anak nu ngaran Sam nomor kedua Ham Abu Sudan ieu mah hideung bakalna eta orang Sudan, orang Ethiopia, orang Habsah, orang Osar Somali, eta nu hararideng keturunan Kangjeng Nabi Nuh ti Ham, wayapis jeung yapis, yang mah putih anu luar biasa, wahwa Abu Turki, ta orang Turki nu pararuti eta adalah ti yapis, nu mantak lengkap wari lantaran ti Kangjeng Nabi Nuh na
asup tilu nu hiji Kan'an cilaka ngangkleng kabeh di kapal terus kapal Kangjeng Nabi Nuh diangkat ku cai dikerem lah umat Kangjeng Nabi Nuh alaihis fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladzina kazzabu biayatina. Setelah kaum Kangjeng Nabi Nuh ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh, kemudian Kangjeng Nabi Nuh ditahnyieun kapal terus dibanjirkeun ku Gusti Allah langsung tita arasup nu hayang salamet 40 pasang arasup selain daripada hewan-hewan nu arasup kadinya dihandap dawab jeung wuhu setengah manusia 40 pasang kemudian manuk di luhur ngangkleng dikerem eta ku Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Nuh na fa'anjaynahu kami nu agung nyalametkeun ka Nuh walladzina ma'ahu jeung jelema-jelema nu iman babarengan di parahu Kangjeng Nabi Nuh jumlah 40 pasang fil fulki nu aya di jero parahu saliyana wa aghraqna alladzina kazzabu kami ngerem ka jelema-jelema anu ngabohongkeun biayatina ka ayat kami innahum kanu qauman amin sanyana kaum Nuh kanu aya kaum Nuh teh kauman amin kaum anu buta mata hatena teh nyahoan kana hak dibere mukjizat tidak iman ka Allah tidak iman ka Rasul Allah dipareman dibutakeun mata hatena kauman amin kuari ge sakitu Al-Qur'an ngejelegerna tapi tetap bae ketika dibutakeun mah mata hatena aya tinggal aya ilmu di benak hatina ai ditutupan mah ku Gusti Allah tetap bae disica ku Gusti Allah jadilah kauman amin iyalah kaum-kaum Kangjeng Nabi Nuh nu bangkawarah dikerem ku Gusti Allah innahum kanu qauman amin lantaran kaumna kaum bodoh tina hak teu nyahoeun nu halal jeung nu haram disalirukeun teu nyaho haram teu nyaho halal disaliru kuari geus hampir saliru di Indonesia baheula mah seragam riba bunga bang riba seragam serempak Sabang sampai Merauke Indonesia na wabeh satu suara kredit haram tapi kuari mangis mulai timbul penyeliruan iya ge termasuk kauman amin tinggal tunggu bae siksa ti Gusti Allah naudzubillah min zalik cacak-cacak eueuh wali Allah anu titah ngendeman di dinya wallahu alam urang nele Jakarta akhlak manusia gos-gos kitu urang nele Surabaya diacak-acak di Surabaya doli timbullah kuari di Yogyakarta ambalayah perzinahan di Yogyakarta kuari mah ambalayah di Tangerang pun urang kuari meneliti tentang perzinahan di Kabupaten Tangerang Masya Allah berbagai kawasan-kawasan kanyahoanana di mana kanyahoanana ketika urang meneliti di berbagai toko-toko kondom ternyata tahun baru iya stok kondom kurang berarti kan tanya kanyahoan DJ emang kumaha gitu kan dideteksi dina kondom geus puguh ambalayahna di kawasan Pasar Kemis kondom ambalayah di kawasan Citra kondom ambalayah di Citi di Diwang anu suci manu murni mampu Masya Allah di Puri mah Masya Allah lesang eueuh nanaonan teu make kondom merendah mah ya Allah ya Rabbi tinggal urang bae anu sok munajat ka Gusti Allah Gusti horenganan batur mah terlena amat geus mah ngadenge mabok geus mah ngadenge perpamalingan kuari ambalaya tambah deui perzinahan ya Allah ya Rabbi ieu sedek dibakal dikumahakeun ku gusingan urang teu meunang kitu bae jak Gusti mah fa'alul lima yuri tinggal nyanggakeun bae urang mohon sorangan Gusti salametkeun abdi salametkeun keluarga abdi pamajikan anak incu abdi jeung tatangga abdi jeung salametkeun muslimin muslimat mantak diberelah ku Kangjeng Nabi Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat ngangkleng kapal Kangjeng Nabi Nuh warokibaha fi asyri rajaba Kangjeng Nabi Nuh ketika naik perahu teh tanggal 10 bulan Rajab
ngangkleng mengarah ka Turki wa nazala minha fi asyril Muharram turun tanggal 10 bulan Muharram Rajab tanggal 10 Rajab rawa puasa Syawal hafid haji Muharram tanggal 10 berarti sabaraha bulan di luhur kapal langsung mendarat di Gunung Ararat Turki nu mentak gunung anu luhur di Turki ngaranna Gunung Ararat di dinya teh gunung anu hese dideteksi baheula teh baheula ilmuwan kobe mendeteksi di mana ieu kapal Kangjeng Nabi nu anehna ketika aya manuk liwat ka dinya minggir sakumaha Baitullah manuk ti dieu kenceng asal di gunung eta minggir ditelitilah ku ilmuwan vulkanologi dan lain sebagainya arkeologi dan sebagainya nah meureun di dieu geus sabaraha profesor nu deuk turun di dinya teu kanyahoan eueuh geus ratusan profesor sakumaha jelema hayang nyaho kana tungtung bangawan ngil selalu geus ribuan eueuh ieu ge sarua hanya di zaman akhir Soeharto harita dibuka sejarah ternyata eta aya seorang waliullah di Turki setelah ngadoa mohon ka Gusti hayang naik ka luhur naik nyana ka luhur ternyata parahu aya keneh di luhur masih kena ayah parahu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam Masya Allah karim sujud langsung didinya mohon ka Gusti turun deui nyana nyarita ke berbagai teman aulia Allah terdeteksi bahwa didinya ayah sababaraha ilmuwan turun lantaran kadeuleu ngan teu bisa balik deui tapi akhir-akhir ieu diketahui di akhir zaman mentak salah sahiji tanda akhir zaman geus deukeut ka kiamat ketika parahu Kangjeng Nabi nu geus bisa dideuleu ku masyarakat rame kuari geus bisa naik kapal turun di dinya di daun karang-karana di meteran lebar panjang sesuai jeung ieu kitulah tapi tetap mohon para aulia Allah orang aya larangan deui ti Gusti Allah ulah ketika larangan eta dirumpak loba bahaya maka terus-terusan Turki bahaya kebahayaan anu paling besar mulai ti zaman Raja Kamal eta anu ngaeuweuhkeun khalifah di dinyalah mulai hancur-hancuran Turki datang ke ayeuna Turki terus-terusan hancur selama 100 kurang lebih tahun hancur Turki setelah diketahui memeh eta 100 tahun geus terketahui eta mulai ti dinyala ngan diturunkeun nama kamari 40 tahun anu silam di kadeuleu biasa kieu Masya Allah nah iyalah sejarah singkat ke panjang nama di hareup mentak besi urang hayang nyaho kapal Kangjeng Nabi Nuh yuk bareng jeung kula daftar saurangna 50 juta insyaallah henteu teh mahal 50 juta henteu teh mahal lain lalagaan beneran ieu mah 50 juta murah urang berangkat ku kula bakal diajak neuleuh parahu ka Tanjung Pasir tetap ongkos 50 juta Pak ya Allah ya Rabbi nah masih kena aya dongengna lantaran waktu dah guys itu punaon ngaranna Saeb tinggal urang ngalanjutkeun wa arsalna ila adin wallahu a'lam